Jurewat cilung Kandagar si pedang kembar maju di nerajang. Kacepatan gerak sapasang pedangna jadi leuwih dironjatkeun. Tapi Kandagar tetap teu mampu nembus jurus pedang gabungan nu digunakeun ku Rasanti dina waktu harita. Kacepatan panarajang lawan bisa diimbangan antukna sembaran jeung sabetan pedang kembarna rentas di jalan. Sok hiuk hidup, sak hiuk berasa terang. Sok hiuk warsak berasa terang. Gese waktu saling hapan sanggeusna ngapendung laki sapasang pedang lawan harita Rasanti ngagajeleng ka belah katuhun badan lawan bari nyabeutkeun pedangna kana cangkeng lawan anu belah katuhu. Kandagar ngaranjung kaget gerak Rasanti di luar dugaan lawan. Kandagar geus sempet nakis panarajang lawan harita kapaksa Kandagar luncat ka gigir. Tapi sabetan pedang tadi putih tetap kena kana lebah cangkeng katuh lawan. Sok sanajan tatuna henteu parna, tapi eta kajadian ngagetkeun Kandagar kitu deui sakur anu ngabandungan kana eta kajadian. Kucileng sathiuk berasa kajeng berat aing kawulangan anjing aduh Kandagar si pedang kembar ngagerok kaget bari nahan ka nyeri. Baju dina lebah cangkeng belah katuhuna soek tatuna langsung ngaluarkeun getih. Taca leungit ka kagetna harita Rasanti nyusut tepus ku panarajang susulan suku katuhuna ngacejek beteng lawan sedek cekuk desah beteng aing kabelangan rong anjing cekak. Kandagar ngagero nahan ka nyeri bari ngahayung ku mundur ka tukang. Tapi daya tahan badan Kandagar cukup hebat oge. Harita masih kena bisa mancuhkeun tangtunganana. Dina kayan sapasang suku anu rada ngagreter. Ningali kana eta kayaan Nyi Kintamani si Putih Bengis cangkat nangtung bari nyarita ditujukeun ka Kuntara jeung Purbaya. Ayeuna waktuna aing kudu ngabantu si Kandagar. Jurus pedang kembarna teu mampu geuningan ngimbangan jurus pedang si Rasanti. Ieu mah aing ye jadi penasaran. Hayya! Jurewat culung cergedeg. Nyai Kintamani mancu dina tangtunganana dingireun Kandagar si pedang kembar anu keur ngahegak ngatur napasna. Nyai Kintamani ngararet ka Kandagar betus ngomong lalaunan. Aing kapaksa kudu maju ngabantu ka maneh ieu mah Kandagar. Urang maju babarengan ieu mah ye. Asa piraku urang duaan teu mampu ngukulan si Rasanti. Kabeneran aing memang boga rasa dendam ka si Rasanti. Nyai Kintamani neuteup seukeut ka Rasanti. Masak pedang lidah api senjata anelanana betus nyarita. Pangih deui jeung aing maneh Rasanti. Kadatangan maneh ka dieu kalah kanyeun kaributan jeung kakacauan geuning. Mangkalu kawas maneh memang moal waleh jadi gangguan ka pihak aing. Hanu mantak maneh kudu narima kana kanyataan amun ayeuna kudu ngayunan dua urang lawan sakaligus deui sia. Rasanti sikepna tetap tenang we. Katenangan nu dibarengan ku kawaspadaan. Kangaranan bakal ngayunan dua urang lawan sakaligus tangtu we kudu leuwih ngaronjatkeun kemampuan tanagana. Andi karek maju ngabantu Kintamani. Keur kuring moal make kudu sentar ngayunan dua urang lawan. Mudah-mudahan kemampuan Andika dina ngagunakeun eta pedang lidah api senjata la Andika. Kandagar milumairan caritaan ditujukeun ka Rasanti. Si lain geus moal diberi diampun si Rasanti. Puleungeun dewek tatu ku sabetan pedang si lain deuleuh. Jadi mentong katuhung mun sakedeung deui beuheung si lain anu bakal kabeunangan ku sabetan pedang dewek. Urang ajar sia. Ngayunan dua urang lawan sakaligus. Si lain moal mampu ngimbangan lawan Rasanti. Teu kudu ngaheulakeun caritaan Kandagar.
keur kuring mare kerja tinggalkeun ieu tempat. Sok sanajan kudu ngayunan 2 orang lawan. Tong loba omong mah, buktikeun kemampuan Andika duaan. Nyai Kintamani anu geus siap-siap ngagunakeun pasangan, harita langsung nangtukeun sikapna pikeun miheulaan Majuna Rajang. Ku aing ayeuna bakal dibuktikeun Sarasanti tadas sabaraha cengred. Heya! Jorelat cilung Nyai Kintamani Majuna Rajang. Kandagar ge ngacuelak Majuna Rajang marangan kana panarajangna Kandagar. Tapi jurus pedang Taji Putih jeung jurus pedang Kilat Bumi nu digabungkeun ku Rasanti mangrupa jurus gabungan tingkat tinggi. Panarajang Nyai Kintamani anu ngagunakeun jurus Tridahana jeung panarajang Kandagar nu ngagunakeun jurus pedang Kemar teu mampu ngungkulan kacepetan gerakan pedang Rasanti. Kitu nanti sabab ilmu pangenteng banda Rasanti jeung kakuatan tanaga lapisanana geus leuwih ngaronjat da puguh beurang peuting terus dilatih mangsa ngayakinkeun ilmu anu kacangking ku Nini Sariwarni anu jadi guruna. Syauhiu datang panarajang Nyai Kintamani. Pedang nangarah kana beuheung lawan. Rikat Rasanti ngagilitkeun badana kagigir bari narik badana saeutik ka tukang terus nakis pedang lawan. Syauhiu gerak syauhiu prasatrang. Oleweng. Pedang lidah api Nyai Kintamani ngoleweng kagigir. Balukal bantrok jeung pedang lawan. Nyai Kintamani jadi ngarti kakuatan talaga lapisan Rasanti geus leuwih ngaronjat. Syauhiu datang samaranceung sabetan pedang kembar Kandagar anu ngarah kana dada jeung beuteung. Rasanti jingkrak kagigir bari nakis sapasang pedang lawan. Syauhiu jingkrak syauhiu brasak Trang, sakyuk berasakang koleweng sapasang pedang Kandagar ge harita ngoleweng kakidir waktu bantrok jeung pedang lawan pedang si kembar Kandagar. Si pedang kembar jadi kageteun di we sabab Rasanti ngagunakeun tenaga lapisan nu leuwih kuat. Nyai Kintamani jadi panasaran harita maju dina Rajang. Ku panarajang susulan malah bari ngagunakeun tata gerak anu ngandung gerak tipu. Tapi gerak panarajang anu ngandung gerak tipu teh tetep bisa kabaca ku Rasanti. Antukna pedang lidah api bantok di jeung pedang Taji Putih. Set! Kurasa hirup tang! Oleweng! Pedang lidah api ngoleweng di kagigir. Sameme panarajang Kandagar datang, harita Rasanti anu geus nakis pedang lidah api langsung ngasupkeun panarajang leungeun kencana anu geus teu sempet disingkahan lawan. Harita panarajang leungeun kenca Rasanti ngahantem kana dada Nyai Kintamani. Saksi jebrok geus. Ah, setan, jadah dada aing kabeunang. Nyai Kintamani ngagero kaget bari nahan ka nyeri terus ngadalik deug mundur ka tukang. Syauhiu datang di panarajang Kandagar. Pedang kembar narek ngagunting badan lawan. Rasanti rikat ngagajeng loncat ka luhur. Sapasang pedang lawan ngaliwat dihandapeun dampal sukuna. Dengkeun Rasanti dina kayaan teu napa kana lemah nyabetkeun pedangna kana beuheung lawan. Kandagar puguh we kageteun. Harita ngagajeng loncat ka tukang. Nyingkahan sabetan pedang lawan anu ngarah kana beuheungna. Tapi gerakan Kandagar geus bisa ditebak ku Rasanti. Sanajan sabetan pedangna bisa disingkahan ku nu jadi lawan. Jejekan suku katu Rasanti kana dada lawan geus teu bisa disingkahan. Gajeng cak hieup rasa gajeng sat. Jejek dada geus. Edan. Pedang. Lala aing pulang deui.
Kandagar ngageronahan ka nyeri bari ngabangkiang mundur ka tukang. Rasanti mancuh dina tangtunganana. Mereka sempetan kedua urang lawana pikeun marancuhkeun tangtunganana. Nyai Kintamani anu pangheulana mancuhkeun tangtungan disusul ku Kandagar si pedang kembar anu mancuhkeun tangtunganana bari sumengirnahan ka nyeri dina dadana anu kabeunangan ku jejekan suku lawan. Nyai Kintamani ngareret ka Kandagar bari ngomong lalaunan. Haram cada. Aing bener-bener kaget Kandagar. Ilmu silat-silat Santi teteh lagi seuwih ngaronjat. Ilmu pangenteng badan jeung taneg lapisanana jeung leuwih hebat. Si haram cadah teteh. Dewe ke memang teu nyangka. Sugan teh teu kieu kamampuanna si Rasanti teh. Kumaha urang maju deui teh kin-kin? Jelas. Iya mah urang kudu maju di babarengan Kandagar. Urang kudu pada ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna. Nalikayan si Rasanti kawas kieu mah. Urang pino deui Kandagar. Urang kudu mampu ngukul si Rasanti. Nyai Kintamani jeung Kandagar. Harita pada ngawangun di pasangan pikeun neruskeun taruna. Bari musirkeun paneutepna ka nu lawan harita Nyai Kintamani nyarita ditujukeun ka Rasanti. Aing geus lila dendam ka maneh si Rasanti. Jadi maneh kalah kumaha oge kudu kabeunangan ku sabetan pedang aing deuleu. Jadi maneh bisa ngasupkeun panajang eta mah saukur kabeneran si Rasanti. Yang adik teh hayang balas dendam ka kuring Kintamani. Sor atuh maju deui narajang. Ngan kudu anu sajalan antara carita anjing kenyataan. Mun bener sabetan pedang Andika bisa kena anggota badan kuring. Setan aras, urang ajar, berewet nyenyet, nongtot saeutik. Dasar si bangsat hayang sia. Urang teruskeun sakudu ajar. Urang teruskeun talungna tada sia. Hayang. Jurela cingong Nyai Kintamani maju narajang. Dituturkeun ku jurelatna Kandagar anu marengan kana panarajang Nyai Kintamani. Orokaya ilmu pangenteng badan jeung kakuatan tenaga lapisan Rasanti memang geus leuwih ngaronjat. Ditambah ku jurus gabungan pedang taji putih jeung kilat bumi mangrupa jurus pedang tingkat tinggi. Harita kayan dua urang lawana anu maju naraja ngan saukur karap jeung kahayang bisa ngungkulan anu jelawan. Dina kanyatana mah ilmu silat tridahana nu digunakeun ku Nyai Kintamani jeung jurus pedang kembar nu digunakeun ku Kandagar teu mampu ngimbangan jurus gabungan anu digunakeun ku Rasanti dina waktu harita. Syuhutang Datang panarajang Nyai Kintamani. Samaran jeung sabatan pedang nak ngarah kana beuteung lawan. Rikat Rasanti narik badana ka tukang saeutik bari ngageserkeun sukuna ka beulah kenca terus nakis pedang lawan. Syuhyuk narik badan set berasa hiuk terang oleweng meh bareng jeung olewengna pedang lawan. Samemeh datang panarajang na Kandagar harita Rasanti ngalakukeun panarajang balasan. Sabatan pedangna ngarah ka puhu leungeun lawan anu beulah katuhu. Puguh we Nyai Kintamani kageteun manehna teu nyangka Rasanti bakal ngalakukeun panarajang balasan dina kacepatan gerak anu meh teu katuturkeun ku kasagetan panonna. Nyai Kintamani geus teu sempet ngabendung panarajang lawan ku pedangna. Ku ajeleng luncat ke belah kenca. Tapi sabetan pedang taji putih tetap kena. Sathiup berasa gajeng berdah. Jadah setan lengan aing, lengan aing, lengan aing. Lengan aing. Nyai Kintamani ngagero kaget sabunga jerit bari ngadalig deug mundur ka tukang.
sanajan tatu dina puhu leungeunna bener jero tapi baju lebah puhu leungeun katuna tetep soek sarta tatuna langsung ngaluarkeun getih sauhiu datang Panarajang Kandagar samaran jeung sabatan pedangna je leuwih garang tapi Rasanti teu kapalingan gerak bari ngagiwar ka gigir harita ngapendung lakis deui sapasang pedang lawan sok hiuk kiwar sak hiuk brasakan koleweng sak brasa hiukang koleweng meh bareng jeung ngoleweng sapasang pedang lawan harita Rasanti ngalakukeun Panarajang balasan leungeun kencana nyatok kana gado lawan sek hiuk canok gadok cetuk kikas disusul ku tajongan suhu katuhuna iga burung lawan belah kenca set hiuk kikas cadah galo aing jengso iga burung kabulangan ajer obrol ketal Kandagara si pedang kembar ngageronahan kanjari bari ngadang ka tukang gadona asa nyengsor saterusna ngabangking menuju ka tukang Rasanti mancuhkeun di tangtunganana bari musirkeun perhatian ka dua urang lawanna Nyai Kintamani nu geus bisa mancuhkeun tangtungan harta merhatikeun tatu anu getihan dina puhu leungeun katuhuna Nyai Kintamani jadi ngarti pikeun ngungkulan Rasanti teu bisa kuduaan sakumaha maksakeun dina oge tetep Kandagar jeung Nyai Kintamani moal mampu ngungkulan anu jilawan Nyai Kintamani saterusna nyarita semunga gero ditujukeun ka Purbaya Sriung Wasiwulung hei Baya hasok datang ka dieu maju ga bantu Baya anjeun Kandagar moal mampu ngungkulan lawan hasok maju bantu Baya tong ngejar gue bantu Purbaya Sriung Wasiwulung geus bade carita langsung harita ngacuelak datang nyamperkeun ka tempat Nyai Kintamani jeung Kandagar cuelacung celebedeg Purbaya nangtung tejauh teu Nyai Kintamani jeung Kandagar saterusna Purbaya harita nyarita kangaranan urang maju babarengan tiluan ngahurup si Rasanti asa piraku urang teu mangkung ngungkulan si Rasanti urang geus tong mele diampun ka si Rasanti kudu diperenan sabab si brewek yang rente ieu bakal jadi gangguan keur pihak urang ka Bandung ngalina geus wani ngaganggu jeung nyeun kaributan dipilun kana urusan Kandagar selaku pupu lembur kitu tah ceuk Baya makin nya bener kitu Baya pamikiran aing ge sarua si Rasanti memang kudu dipodaran tapi ilmu silat-silat si Rasanti memang beuki ngaronjak jurus pedangna oge mampu ngarentaskeun Panarajang aing jeung Panarajang Kandagar hartina dina sajroning tarung kudu dibarengan neangan kalemahanana si Rasanti bener teu Kandagar ya bener kitu Kin kudu bisa kapanggih titik kalemahan jurus pedang anu digunakeun ku si Rasanti jurus pedang kembar digunakan ku dewek itu bisa nembus anu watak Panarajang cara anu bisa kenakan anggota badan si Rasanti ya si bobak dan tenteta Purbaya si Ruyung Wasiwulung nyabut Ruyung Wasiwulung na mangrupa senjata andalanana musirkeun panetepna ka Rasanti beri terus carita Rasanti sakumaha hebatna jurus pedang digunakan ku maneh tapi kangaranan di huruf kuciluan mah maneh bakal kawalahan mangkluk seperti maneh geus moal diberi abon hartina maneh dina poe bakal balik ka arana Santi jadi akhirna mah Andika tiluan rek maju babarengan dengan naon kuring moal make kudu ngejat tinggalkeun ieu tempat sok sanajan di huruf kuciluan urang lawan mun tepikeun ka kuring ajal pati ge moal matak panasaran sabab geus ngabela kanu lemah sarta nanjeurkeun kabenaran jeung keadilan pikeun warga lembur
Kandagar si pedang kembar mureleng kara Santi bari nyarita. Sakur hayang disebut pahlawan dan keluarga ilmunya. Ya mangkulu kawasi lain memang kudu ganjang diperena Rasanti. Kalah sia. Jurela curung Kandagar si jago kembar miheulaan majuna rajang. Purbaya jeung Nyi Kintamani ge harita ting curelat marengan kana panarjang Kandagar. Ngayunan tilu urang lawan seperti itu harita Rasanti harita teu nganalkeun jurus gabungan nyaeta jurus pedang taji putih jeung jurus pedang kilat bumi. Tapi dibarengan ku ngagunakeun jurus tapak darah suci. Sok sanajan kakareka cangking setengah bagian. Tapi dampalengeun kencara Santi bakal jadi ancaman pikeun lawan. Mangsa Rasanti ngalakukeun panarjang ngagunakeun jurus tapak darah suci. Lumangsungna tarung beuki tambah narik perhatian para warga nu ngabandungan kana eta kajadian. Di antara para warga aya anu ngobrol jeung pada baturna. Leuh jan mata busilat Rasanti nya teu sangka tadi huruf putiluan ge masih kene tetep bisa lonte ngabandungan anak gitu. Warna kene tapi Gus jadi jawara-wari teh tara Santi teh nya hebat wah mulaikeun pamajikan dewek dewek jadi kagetan oge ye jeung kaketegan deui hate teh ini Santi anu kasal jajaten hebat temenan keur geulis deh baheno dempru montok ari di dinya kumaha lu sarua pokoknya dawin ge sarua Kang. Eta anu disalampangkeun teh pada Rasanti teh ngabela ka urang, wan naruhkeun jiwana demi keur kepentingan sakabeh warga lemur. Urang mah nya ge loba lalaki ngalora keneh, malah aya nu bisa kan ilmu silat. Apaan sih di kebun wani ari kudu ngalawanan Kandagar Silaja gobang mah. Bener teu ce? Nya. Bener. Eta anu dicaritakeun ku aduh teh bener. Jadi mun tapikeun ka Kandagar jeung batur-baturna bisa diukuran ku Rasanti. Harita Rasanti anu unggul jelas eta mangrupa kaunggulan keur urang. Sabab tindakan dilakukeun ku Rasanti teh minangka awakilan urang sararea warga ieu lembur. Sikan kumaha ceuk Mas Broto Mas? Yo. Seuceuk ngomong mendiri entod atuh. Lain kitu da memang kieu kabuktianana Mas. Iya. Nya ngemang untuk salah ngedang anu ngomongkeun ku sing ngecek. Jadina ngeta Rasanti teh pejuang toh keur ngurang serea kanggo sedayane. Ya wis berani mati ora wedi. Sing ladeni sing teu lawan. Lamun juara wanita anu kitu-kitu wae mah wah pasti nanggo genggus kewalahan. Sing penting Rasanti iso unggulan lawan toh. Entok topikeun ka celaka ngabahnya. Ya bener gitu Mas. Terus terang abah teu mikir mun topikeun ka Rasanti cilaka. Komo mun topikeun ka ditandasa. Nyada si Kandagar mah kejem teleng satu ka kejanur ge. Topikeun ka ngabuntungan leungeun. Lemah eta abah mah tadi ge ti barang Rasanti perung tarung. Abah mah terus-terusan ngadoa dina jero dina jero Rasanti jeung unggul tuh. Tuh. Perhatikeun panarajang tilu urang lawana mampu diimbangan ku Rasanti. Senjata lawan tah inu keuna kana anggota badana bisa ditakisan ku pedang anu babarasatan itu tingali dajang. Nu ngalobrol musirkeun diperhatian ka tempat tumangsuna tarung. Sedengkeun Guntara anu merhatikeun Rasanti harita jadi kaketegan. Waktu ningali Rasanti bisa ngagunakeun kakuatan dampalengeun kencana mangsa males narajang ka nuju lawan. Anu jadi kaget keur Guntara mah tata gerak jeung panarajang nu ngandalkeun kakuatan dampalengeun beuteut jauh beda jeung jurus tapak naga sakti nu sok digunakeun ku Guntara. Malah Guntara jadi boga pamikiran mun di huruf putiluan Rasanti masih kena tacan bisa dirubuhkeun mangka dirina bakal maju ngabantu.
geus kitu we diparengkeun anak siga namah baraya sandika nu rek mulang ka padumukan buyut Hamungkara harita bet ngaliwat ke tempat lumangsungna kajadian anu matak perhatian sandika mah ningali wanoja dihurup tilu urang lawan sandika harita jadi ngapaur jeung para warga anu keur nyaksian kana kajadian lumangsung barang geus sidika si wanoja anu keur dihurup ku tilu urang lawan teh Rasanti harita sandika jadi ngageter hatena kaget pacampur jeung bunga kagetna sabab teu nyangka panggih jeung Rasanti di tempat tempatan bungana sandika geus teu kudu neneangan sarta bakal bisa balumbang timur tina kasalah pahaman masing-masing bari merhatikeun kaya Rasanti nu dihurup ku tilu urang lawan tapi Rasanti masih kene mampu ngimbangan setiap panajang lawan harita jadi tenang oge hatena sandika ngomong sorangan dina jero hatena tuh teu sangka dipanggihkeun di dieu jeung Rasanti teu kudu hese neangan kamampuan ilmu sejahtera Rasanti teh tela geus leuwih ngaronjat geuning kabuktian dihurup ku tiluan urang lawan masih mampu ngimbangan panarajang tilu urang lawana hebat Rasanti anu jelas gitu kudu hesen yang Rasanti jadi aya kesempatan pikeun balumbang timur tina kasalahpahaman antara diri aing jeung Rasanti jurus pedang nu digunakeun ku Rasanti leuwih hebat satiap panarajang tilu urang lawana bisa dibendung ditakis ku pedangna suka jeung bagja kan hatina ningali Rasanti sehat tur leuwih ngaronjat kemampuan ilmu silatna tapi itu aya si Guntara di dieu geuningan paingan si Nya Kinta Mani milu ngahurup ka Rasanti hayang nyaur di Pandungan heula ieu teh pikeun ka rengsen kajadian sandika ningali aya Guntara di eta pantepatan jadi ngarti kana kaya Rasanti anu tangtuna oge keur ngayunan jalma-jalma nu aya di pihakna Ki Warangkas harita sandika musyrikeun perhatianana kana lumangsungna tarung kitu deui Guntara anu geus boga tekad mun Rasanti masih kene tacan bisa dirubuhkeun mangka dirina bakal maju ngabantu denggeun anu keur tarung harita Purbaya anu ngarasa panasaran harita ngarangsa ku panasaran ngarangsa ku panarajangna babokan ruyung wasiwulung senjata andalanana anu jadi sasaran panarjang anggota badan bagian luhur pang-pang nama sirah lawan sabab sakali kabenangan sirah lawan ku babukan ruyungna bisa dipastikan sirah lawan bakal bejan sapisan syuk babukan ruyung Purbaya ngarah kana sirah lawan Rasanti ngagajleng ka belah kenca bari nakis senjata lawan ku pedangna syuk gajleng syuk brasatang koleweng ruyung Purbaya ngoleweng kagigir mangsa bantrok jeung pedang taji putih syuk datang panarajang Nya Kinta Mani sabetan pedang nangarah kana beheung lawan rikat Rasanti narik badana ka tukang bari samu anu ngadangheuk terus nakis pedang lawan syuk kerat dan hiak syuk brasatang koleweng pedang lidah api ngoleweng deka gigir kekuatan tenaga lapisan Rasanti leuwih kuat samemeh datang panarajang kandagar si pedang kembar harita Rasanti ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana cangkeng lawan belah kenca panarajang geus sempat disingkahan ku Nya Kinta Mani sat hiuk cangkeng aing bangsat Nyai Kinta Mani ngagero kaget bari nahankan nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang syuk datang panarjang kandagar sapasang pedang nangarah kana dada jeung beheung lawan Rasanti rika cingkrak kagigir dina gerakan anu cepet naki sapasang pedang lawan satiu brasatang
Oleweng sesiup berasa koleweng. Sapasang pedang lawan oleweng kaki kiri. Gese waktu saring hapan sanggeusna nakis pedang lawan harita panarajang leungeun kenca dina jurus tapak darah suci ngahadem kana dada lawan. Sasuga kekesa. Ulah agar sioh. Kandagar si pedang kembar ngagerok nahan ka nyeri bari ngabangkiung menurut tukang. Ningali kana eta kaayaan Guntara ahina nangtukeun sikap napikeun maju ngabantu. Cuela cilung. Guntara ngajor trek maju ngabantu. Tapi samemeh tepi kanu dituju harita Guntara kageteun waktu ningali aya cirim anu ngacuelak. Saterusna langsung narajang ke Guntara. Rek disingkahan teu sempet. Kapaksa harita Guntara ngabendung panarajang lawan. Dengkeun sandika anu ngacuelak terus langsung narajang ka Guntara. Harita narajang nggunakeun jurus tapak sambang getih. Antukna kakuatan 2 dampal leungeun anu ngandung kakuatan talaga pisan harita bantrok. Hiu kekeos. Daligdeug. Guntara jeung Sandika pada ngadaligdeug malundur ka tukang balukar bantrokan kakuatan talaga pisan ngaliwatan dampal leungeun masing-masing. Sandika jeung Guntara meh dina waktu anu bareng harita marancukeun tangtunganana. Guntara jadi kageteun sanggeusna siku anu narajang ka maneh teh tetela Sandika geuningan. Guntara neuteuk seukeut ka Sandika beto syarita. Tetela si lain geuningan anu narajang ka dewe ti Sandika. Belajar. Si lain kalah kapipileun kana ieu urusan. Naon sering ha? Naon rek bantu si Rasanti sering ha? Kuring memang kudu pipiluan karena urusan Guntara. Sabab tindakan nu bakal dilakukan ku Andika jelas lain tindakan anu nyatria. Kalau karek maju ngabantu ngahurup padahal Rasanti geus dihurup ku tiluan. Rek kumaha Andika bisa disebut jago sajati Guntara? Sedengkeun Rasanti waktu nyelang ngarewek ka tempatna Sandika jeung Guntara jadi kageteun ningali Sandika jeung Guntara keur adu hareupan. Dengkeun teu urang lawan Rasanti harita keur pada ngabagi ngatur posisi pikeun neruskeun di tarungna. Rasanti masih sempet ngadenge caritaan Guntara jeung Sandika. Harita Guntara anu keur nyarita. Kedewek terpenting kena sabutan tindakan olehnya Tria atawa Jago Sajati anu jelas Rasanti nu geus masalah jeung Kandagar si pedang kembar pupuya lemur anu sarua pada ngalaksanakeun parentahna Ki Barengkas anu matak si Rasanti kudu diperenan. Guntara Andika kudu ngarti Rasanti teh wanoja anu dipikat cinta ku dari kuring. Jadi samemeh ngabinasakeun Rasanti, binasakeun heula diri kuring. Demikeun kasalamatan Rasanti, mangka si Sandika ieu. Si Sandika morek lebar ku nyawa. Kuring leuwih hade pangheulana ngalungsar jadi banusan jeung tibatan ku nyaksian. Wanoja dipikat cinta ditandasa ku pihak Andika. Demi Rasanti kuring bakal ngadu jiwa Guntara. Caritaan Sandika kadenge ku Rasanti. Harita jadi ngegeter hati Rasanti ngadengi caritaan ti Sandika anu seperti kitu. Tapi ku Rasanti jadi kabayang deui adegan Sandika jeung nyewingki si suling emas. Kitu deui adegan Sandika jeung Sekar Kuning. Harita Rasanti jadi boga pamikiran hayang sagancangna bisa ngungkulan til urang lawana. Sabab Rasanti demi harap mun tepikeun ka kudu patanya komo mun tepikeun ka cacarita budawangna hate dihianat cinta tepikeun ka harita masih keneh tacarlipur. Dengkeun Guntara harita langsung ngawangun pasangan saega diri pikeun miheulaan majuna raja. Guntara nu geus saga diri pikeun majuna raja ngagunakeun jurus tapak lega sakti harita neuteup seukeut ka Sandika bari nyarita.
buktikan kemampuan si laing salika. Si laing memang hayang pinasa lebih heula ku dewek bakal disubodan. Dewek moal make kudu hese ngabinasakeun makhluk awas si laing sandika. Hade bener andika bisa ngabinasakeun kuring Guntara. Ngantang tuwe lain saukur ku caitaan, tapi kudu dibuktikan ku kenyataan. Ku dewek bakal dibuktikan sia. Tadah panajang dewek jurus tabak naga sakti. Jurela cunung Guntaru maju nerajang. Sapasang dampal leungeun ngarah kana anggota badan lawan. Pikeun ngimbangan panarajang lawan harita Sandika ngagunakeun jurus-jurus ulin karuhunan dikombinasikeun jeung jurus tapak sama geuti. Malah sok diseling ngagunakeun jurus balaga digdeug. Pikeun nyinggahan panarajang lawan harita